cilik sanes abdi Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an, hadis, fikih jeung sajabana. Tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cilik nu abdi padahal mah kan Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang sebenarnya mah boga aturan Gusti teh. Tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh dibalik datang ka ayeuna teh teh pengakuan abdi terhadap cilik abdi teh ieu teh diakui jeung sajabana kumaha abdi be Gusti. Mulai ayeuna mata abdi cilik abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti. Tobat ngaranna kos kitu tak hayu geura tobat. Ya Allah ya abdi Gusti baheula keur ngora ngaran lagi keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya. Abdi teh pernah we bobogohan jeung si Ami harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajunya nadaekeun ongkoh Gusti ieu teh meureun kajurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti maha uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti. Mun eta hadun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti. Terus minta hampura datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang nyeurikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik yang cerikan dosa encan urang satu rahat darah mandi wudu salat Allahu akbar sholli sunat liqadil hajat rakatin Allahu akbar beres. Ya Allah ya Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna tur dibere sehat. Tapi Gusti nu karasa ku abdi ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti. Abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat. Beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka. Tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sak kabeh dosa. Bumi ka langit teh luhur Gusti teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi teh. Tapi Gusti bahkan maha hampura tataan urang dosa-dosa urang urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol boloon age nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI. Abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipan segala beureunan teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti. Mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh atuh sia sok juga lantur goblok bertobat ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh rupa
Nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunanan duh eta teh anak buah teh teh salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh ge kudu setor ka bupati mah lain rahasia hampura Gusti. Mantap ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap bid anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya nu sunah nu wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh. Mementak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh. Naon teh ngaranna? Tilang. Sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu. Emang teh kitu-kitulah. Encan lapor-lapor kerjaan nu seje, encan nu sejen kegiatan-kegiatan. Beuh amis jadi Kapolres mantap pada harayang ge. Jogok 100, 200, 300, 400 juta mah jadi Kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan. Emang kumaha gitu. Nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres. Meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kitu. Nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rabb Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat abdi. Mun teh mah kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ya mah geus ditobatan we Gusti ya ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik. Ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya? Saya kan masih muda, tenaga masih kuat. Andai kata jadi satpam geus siap lagi saya. Goblok deuk kira eureunna meureun teu budak. Iraha tobatna, sok tobatan. Atta ibun, masyaallah. Cik ahli usul fikih mata ibuna teh ajama kebenaran mu'arab bilalifi walam gesupidul umum. Jadi atuh nobatan teh tina kabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi. Nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ta ibuna mah ceuk tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq. Kok kunaon eta? Tak eta urang teh ngaji teh hese teh kos kitu. Puyeng. Anu umum kok jadi ditahsis. Nah, kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali. Jelema anu tobat eta adalah al mukminun anu iman ka Allah aya gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang. Ngaji teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatanan ya tobat teh emang babari gitu hese. Urusan jeung pemajikan, urusan jeung tetangga, urusan jeung dulur, hampuraan, kemudian orang urusan syariat, urusan itu iman, keyakinan kumo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah. Jadi penting teh kieu beta di mana mah dek di tengah imah, di hareup imah, di kursi, dek di handap sarua bae, dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae. Sarua bari ngaroko ge eueuh masalah
nu bari ngarokok bae tengah peuting. Padahal orang keur ibadah. Kadeulina makan orang keur ngarokok padahal keur ibadah. Ya Allah, rokok lisong kiamat. Ya, di pagahan pula seperti eta. Sok gerage. Ata ibu nata robati urang supaya kasalalorga. Gini kumaha bae eta. Malah mah boga junub masalah kos kitu mah. Boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan aju udang jam 2 kacai ya meureun cai eueuh atawa tiris. Nah yang mending tapakur bae. Siapa di mejaan goblok bener. Kita emang balik ngarokok. Torenganan keur neangan tanaga deui. Sugan teh mah bener tapakur horenganan. Neangan tanaga. Wah teu beres ya. Ya Allah ya Rabbnya seperti itu. Sok gerak praktek dan nanti tawan teh oge kieu urang salat dan bagus maca sholawat istighfar. Oh iya kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge ke beda pasti jasa beungeut urang berubah, mata urang berubah, pembicaraan berubah, tingkah bakal berubah engke batu nu ngaromongna isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cieuhan bae ja. Masya Allah. Saya ngomong naguari jadi lemes, mata naga sayup, jingka dirina sinaran jahe. Ayah naonnya mana bisa kos gitunya. Aja loyog karena ibadah, karena berjamaah loyog sorangan, kena mawaan. Ya Allah. Komo lamun dantang kadi bere rasa ku Gusti Allah, kehadiran Allah. Wah, geus hese nyaritakeun. Ikan hese jeung ngahadirkeun rasa hadir bebabarengan jeung Allah. Eta lamun Allah geus mere, masyaallah. Geus. Teu kudu tahajud, teu kudu maca Quran, teu kudu maca salawat, ngarasakeun bareng jeung Allah eta. Urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bae. Urang maca salawat tapi asa jauh jeung Allah. Urang salat tahajud teu salah bagus tapi encan boga rasa. Ketika geus karasa kehadiran Allah, geus nikmatan maksud salat supaya kehadiran Allah. Maca sholawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rarasa geus ngageser karesepna bakal ngageser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngageser resep karena dunia tepati pasti ke akhirat karesep naka makhluk tepati pasti tepati resep kabaki Allah digeser kemana Gusti Allah ngageser sorang jadi sabodohan bakal itu tina tobat ibu mukminun anu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyirki wa nifaq tina syirik jeung nifaq
kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ke Allah. Ketika orang geus bisa tobat babalik ke Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang. Nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ke Allah. Ketika balik ke Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka. Nauzubillah min dzalik. Tuh tobat masih diberi kesempatan kurang kuari tobat. Ya Allah ya Allah. Nomor kahiji at-taibun mu'minun anu bakal diberi surga teh mukmin anu babalik ka Gusti Allah dengan kata singkat tobat. Nu daek tobat beneran tobatna tanda bakal menang sorga. Hiji ya Allah ya Gesatu kudu dijelaskan kuari tobat anu bakal diterima ku Gusti Allah teh anu kumpul 4 rupa. Nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat. Lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna korupsi misalna. Nah iya nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang ape teh puas lamun ngadenge pamalingan teh ngadenge perkorupsian ku embung-embungna kabeulem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeulem embung-embung ngabalik deui lantaran geus tobat asa kabeulem hate teh. Nomor kahiji embung we teu hayang boro-boro aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge doang geus capek berarti geus bener teu hayang hiji. Nomor kaduana tobat anu bener teh ieu anadamala palihatuna mabok kaduhung gawe maksiat tugas kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping izin kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung. Ya Allah nyesel amat baheula aing keur ngora pernah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abdi ku korupsi nyesel ku nyesal-nyesalna ceuri kaduhung baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah gak dicingluh baheula ieu balik kosok aya we sapatu nu diselapun aduh aing kaduhung nya ku hari teh cerik kunaon waji cerik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta Masya Allah kali timbangan dikurangan nu batur dicokot di kaduhung jasa ceri lain di dongeng-dongeng ceri kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku kolbu urang aduh anu kagambar bu urang tibalik ka dia emang teu kagambar kalakuan urang teu kagambar nganyerikeun batur nipu batur
maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar jaka gambar kabeh gitu gambarkeun di jero hati ilah calon sorga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan nu geus teh dua nomor katiluna al-azmu ala tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deh ngazam catet moal balik deh aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal geus beres nomor kaopat ayyakunal hamil lahu ala taubat talaba ridwanillah babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geureum mah pan osok ka hotel bae neangan wetes kok kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain neangan ridho Allah kusabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tawa kos itu melempeuh ngaranna sia kan biasana sok mawa jablay bae ku aing kadang jiji kupak suka panggil sia eta kok sia mah kuring teh atuh kan teu kumaha teu pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh keur ieu mah aing pandagang limbah ku kumaha ge ku aing kabeuli ku ari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tah mah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan tah lain tobat tah mah nu kos kitu mah Aisyah krieu masuk membuat jablay be aing pan nyaho beus teh mah kalian tikidul kok kuarin teh hei saya emang teu nyaho emang guna bobogaan aing na ieu teu daek gudang goblok jadi wawo bae teu daek jadi alif itu kumaha eta ge lain tobat mah nu kos kitu mah tamat teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah ini macam-macam perhatikan kudu kumaha tuh kieu saya kieu kudu mau jablay bae kok kuari mah henteu goblok haram tolol gitu hayang aing mah kajenteng aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ku aing teu hayang aing haram berarti hayang nu gede ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh teu hayang haram ya jangkung gede orang Mesir teu hayang aing mah teh gitu aing nu hideung jeung negro teu hayang komo ka hideung aing mah bukan ada hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah hayang mangge menang ridho Allah aing tobat ka aya eta bener coba bawakeun ku urang dibawakeun ku urang si Sarini katanya Ji, ceknya lumayan. Oke, ya. Masih kena di toilet kene goblok sama tuh gitu. Tobat teu opat karak ata itu. Ini jelas sama tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun. Ngalahirkeun kapan? Oh, mah tobat. Tobat. Aduh jeri. Wah, sakampung nyaut kabeh. Borosot teh kaluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tah eta ngaranna lain tobat tah kos kitu mah aduh eta mah teh ngaranna tobat sambal ada giliran we jengkol deui ngadahar deui bae Masya Allah ulah gitu tobat kuduna asli at-taibun malah tobat ayatil rupa hiji tobat fil Islam 2 tobat fil iman
iman, tilu tobat fil ihsan. Masya Allah. Geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir, urusanana fikih. Tobat fil iman urusanana batin, urusan akidah. Tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah. Islam iman ihsan kudu belajar, abeh bisa moal bisa mun teu belajar. Naik sepeda ge ngolong heula baheula mantes ngolong ngabatang, geus ngabatang karak nyado baheula mah kitu ya sepeda leutik ke baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula. Eta belajar terus belajar heula engke bisa ke ahli tobat itu. Urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli. Masya Allah, tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga at-taibuna. Tobatan kurang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam. Urusan-urusan mata urang teh kapan urusan deuleu sama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu. Ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik. Ping anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu. Eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat. Teu kudu teh batu jeung masing-masing. Teu meunang di deuleu. Ya jusi awewe na gede make pakaianana tuh kudu make aturan syariat, ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut. Di deuleu dihareup jeung di tukang WTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet. Ya Allah ya Rabbi, deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh. Di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna. Ternyata ngaran nang tangan teh kos kitu ngaranna. Ulah kos kitu atuh make pakaianana. Geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai. Sanrek ngeuleuh. Nah, si hade mata, si hade celi, kade irung, kade lisan, kade leungeun, rugap-ragap, kade lengkah, lohir. Di samping eta wuduna, bener salat bener perzohiran. Ya Allah, ya Rabbi, tobat. Kuari urusan akidah, keyakinan ka Gusti Allah. Derajat manusia tergantung kumaha keyakinan di dinyalah uji derajat. Urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Naon bae nu kumalandang di alam dunia suku opat suku dua bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizqina ti Gusti Allah. Tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah.
deres aya nu geus boga kayakinan tinggal yang memual tani moal dagang ka Allah bae itu natea tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna urang pangkat syariat bersyariat pangkatna urang bertoriko antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunya na gembungin ieu kana dunya ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia teu boga kayakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna tah gitu aing mah cenah teh ieu lamun teu dagang mah tuh aing ngomong mah dahar beuleunan tah eta kayakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar di teh loba kene geus kana ditu loba kene aduh lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mah ngebul je tolol dalil ongko eta keyakinan kayak gitu ya Allah Masya Allah itu bukan keyakinan tinggi makan gitu bang dagang maksudnya iya mah bersyariat be jaboga anak pemajikan urang di bere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang cak jual karung ka satret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi nah aya assalamualaikum salam aduh dulur kula tabrakan aja bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah atuh menit nginjemna kadanan mentam tah aya di aing kakarek eta ku aing katarima 10 juta bawa los Gus ya cak pemajikanana teh atau cak anak napa kok dikasih aja ya atuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun itu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia mah gaduh sejen potongan sih mah kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakal balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahna moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala boga keyakinan ka Allah kuari orang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga kayakinan teh geuninganan epes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian encan segala rupa urusan urang teh ada kudak ti peuting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan tah lah aing daripada ke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan da jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kuntianak mah teu berani obat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem
ku masyarakat hayang katangin ku anak incu Gusti Allah teh ku makhluk eta kapan tisan garana encan lempeng teteh geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti teh tadina kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak teh nu Gusti abdi bisa dengek teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asin amis pahit rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes ieu teh nu Gusti rarasaan teh lempang kitu keneh tapi geuning Gusti sok diaku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we ku abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cilik teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cilik nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang sabenerna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh tibalik datang ka ayeuna teh teh pengakuan abdi terhadap ceuli abdi teh ieu teh diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi ceuli abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu tah hayu geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaran lagi keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si Ami harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh nyana nadaekeun ongkoh Gusti ieu teh meureun kajurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti maha uningan panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang ngencerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik ngencerikan dosa encan urang paling ngencerikan ceurik aja gue bantu segera jadi sedih anak lo banget anak lo parah itu bukan duit angkanya gitu aduh sabrol kudu ke rumah sakit bayar pidana gua lu gitu dijengcerikan goblok tak berapa
mah cari kudu kitu. Atuh cik kurang aja cari karung di bawah batul. Aing mah bagian di bawah ku batur nama itu ya hong tu bagian untung masih terus meja goblok. Urang atuh pernah ciri-ciri. Satu. Rahat saudara. Mandi. Wudu. Salat. Allahu Akbar. Salat sunat liqadil hajat rakatin Allahu Akbar. Beres. Ya Allah ya. Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna tur dibere sehat. Tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna. Abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti. Abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup saperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat. Beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka. Tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sak kabeh dosa. Bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi teh. Tapi Gusti bahkan Maha Hampura tataan urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol boloon age nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI. Abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipan segala. Meureunana teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti. Mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh. Atuh sia masuk ka juga lantur goblok. Bertobat. Ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh rupa. Nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunana duh eta teh anak buah teh teh salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh ge kudu setor ka bupati mah lain rahasia hampura Gusti. Mantap ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya nu sunah nu wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh. Mementak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh. Naon teh ngaranna? Tilang. Sedengkeun abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deung teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu. Emang teh kitu-kitulah. Encan lapor-lapor kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi Kapolres mantap pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi Kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan tah emang kumaha gitu. Nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kitu nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah
Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kabawa ke akhirat tapi mun teh kudu dibalik-balik gede insyaallah kalau dibalik-balik gede ngan meureun teu kanyahoan usahana ya mah geus ditobatan we Gusti ya cerik tapi jadi polisi teh eureun jadi polisi cerik ieu mah jadi polisi lain cerik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya? Saya kan masih muda, tenaga masih kuat. Andai kata jadi satpam gak siap lagi saya. Goblok dikira eureunna meureun teu budak. Iraha tobatna, sok tobatan. At-taibun. Masyaallah. Cik ahli usul fikih mata ibu nate tete ajama kebenaran mu'arab bilalifi walam gesupidul umum jadi atu nobatan teatina kabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa taibuna mah ceuk tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq kok kunaon eta tak eta urang teh ngaji teh hese teh geus kitu puyeng anu umum kok jadi ditaksis. Nah kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali jelema anu tobat eta adalah al mu'minun anu iman ka Allah aya gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang ngaji teh mulai kita hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatana ya tobat teh emang babari gitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongok kudu tobat urang teh geus karolo baheula teh hampura nya mana ka pamajikan nyebutna mana anu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu ngadewek ya sia tapi indah itu baheulanya dewek ka si mana tapi indah daripada mamah papa bari itu jorongos ngomong nyebut mama ngomong nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh hei ka dieu heula hei ka dieu sakadeu sia heuy ka sa itu ka itu pamajikan atuh heuy mu aing mu nyebut ngaran heuy ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuy ka dieu saya pamajikan emang enak heuy ye pa heuy sakira mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ka Cilongok teh nya urang kan bakal pararaya atuh ieu mah hampura nya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya atuh padahal kakak ge milu neangan eta teh pura-pura sebenarnya mah ayo atuh kongkorong dijual ku kakak lu 20 gram teh pada ku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah pura aja ya kakak aduh besi ke bawa ke akhirat ke mana geneangan kakak deh ke ditulis di kuari bayi blak-blakan eta teh hari tadi jual ku kakak da kakak keur bajidor nih bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram yang hampura bae nya diridokeun atuh teh naon kak kula mah jeung geus rido ya sabarang 3 geus nyaho eta ku kakak bisa nah emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun benerita ya cek dukun teh jadi lain sasaha cenah
Aduh teh mah di Ciduhan dia liwat cek teh ditimpah mah komo. Biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun mah. Dukun bisa mah goblok deui teh. Saya hampura. Itu di hampura kuning ge masalah tahun ku lagi hampura deh Kak. Emang naon gitu? Aduh patuh kula sok nyokota duit di kantong kakak. Lok bebeja kakak hampur paingan aing sering leungit. Atuh geus hampurakeun geus langsung hampurakeun geus. Nya kuari mah kieu bae ya. Banda-banda kakak nu neng, banda-banda neng anu kakak. Jadi berarti urang siling bae geus lah. Geus ulah bebeja urang siling rido-rido bae nya. Kak emang deuk pairah kitu Kak. Bangun geus rada lain deui. Tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot kuning teu kudu menta hampura kakak geus hampura geus atuh kitu keneh neng di dalam mun teu keur ieu mah kitu ngeunaheun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng dah tuh bener bae ngomong kitu tuh jadi mau cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang-sarang keur ieu ngomong mah wari batu dia nu kakak nu neng naon kanjut doang. Aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nya tuh geus loba-loba dewe teh nya nu neng ku kakak gitu kan nu kakak kan geus ayeuna mah urang silih hampura ulah gaya gantar kakait kurang rumah tangga teu meureunana tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahau kadua gaplok itu ge hampura atuh kata tandana ge aya tadi dieu tah naon eta urang ditampilin ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula masang ngaca bae sedih perasaan ngaca sedih ku mamek tesen harita kakak hampura satu geus hampurakeun nyeunaheun teh plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna disebut hampura plong nyeunaheun ge bakal geuning urusan jeung pemajikan urusan jeung tetangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan itu iman keyakinan kumo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kursi dek di handap sarua bae dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngarokok ge eueuh masalah nang bari ngarokok bae tengah peuting padahal orang keur ibadah kadeuluna mah kan urang keur ngarokok padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat ya di pagahan kula seperti eta sok gerage atta ibuna tarobati urang supaya kasalalorga di kumaha bae eta malah mah boga junub masalah kos kitu mah boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan aju udang jam 2 kacai ya meureun cai eueuh atawa tiris nah ieu mending tapakur bae siapa di mejaan goblok bener kita emang balik ngarokok orenganan kerneangan tanaga deui sugan teh mah bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya Allah ya Rabbnya seperti itu sok gerak praktek
dan nanti tawan teh oge kieu urang salat dan bagus maca sholawat istighfar oh iya kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge ke beda pasti jasa beungeut urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batu nu ngaromongna isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cieuhan bae ja Masya Allah saya ngomong kuari jadi lemes mata ge sayup jeung ka dirina sinaran jahe aya naonnya manehna bisa kos kitunya aja loyog karena ibadah karena berjamaah loyog sorangan kena mawaan ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus hese nyaritakeun ikan hese jeung ngahadirkeun rasa hadir bebabarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca salawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bae urang maca salawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah geus nikmatan maksud salat supaya kehadiran Allah maca sholawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tamang geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rarasa geus ngageser karesepna bakal ngageser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngageser karesep karena dunia tepati pasti ke akhirat karesep naka makhluk tepati pasti tepati resep kabaki hiji Allah digeser kene ku Gusti Allah ngageser sorak jadi sabodohan bakal itu tina tobat sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyirki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah ketika urang geus bisa tobat babalik ka Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah wari bakal balik ka Allah ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah min dzalik tuh tobat masih diberi kesempatan kurang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah iklanna nyabutna ai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang ku ari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teh amat teu bisa datang ka eureun nyana jadi PNS mah aing ieu menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ya ieu teh cilaka
bakal rangsa dan kabehan mau beres ya urusan anak berarti ya ke ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureum jadi pagawe eta nu hese aja gua mah kudu berjamaah. Zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan. Zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana. Babe korupsi. Ya, dalam ditataan kuari emang batu ambal aya korupsi. Murikak bulu urang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara. Janyana anu ngajelas-jelaskeun anak. Urang masa kadar macaan we. Dibere henteu nyaho kabar we. Ayo triliunan eta diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae eta kapan nu bahayana kan duit rakyat duit urang kabehan engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan bupati naik seren cak urang teh emang kunaon duit aing punyana kabeh dikenyot disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo da kumaha gitu ja urang ngarasa kapaling kabeh kan diberitakeun kan ke para malaikat inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung nah duit rakyat dilihatkan nah, hasil daripada rakyat sekian kemudian disalahgunakan sekian orang kan nyaw ganyang emang gue bah gitu aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti goblok jadi gitu-gitu gitu ngarti bae heran padahal bener bae meureun emang cenah bupati korupsi aya tuh henteu dengan malaya kan sieun bang aing tegep ngomong kos gitu punya ho pajar mah heuh orang bener dah di mana horeng mun kukula dek ditataan nih duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas iya mah keur nyaritakeun tobat enten caritakeun gitu ulang ngeunah keur carita eta sia ge sarua ieu keur nyarita sasa urang mah eta heula kos kitu bener catatan aya sabaraha teh APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real nya sia real tah nyaho keneh bae resep jeung nu bodoh kieu ye eta kan kudu tobatan urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot eta kan kudu tobatan ieu kan teu hayang ka sorga eta ibuna deres sama jabatan anu memang ladang korupsieun pimalingin jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas sama apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teu reunting ngora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen atuh paneta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot iya kan kudu ditobatan kumaha hayang ka surga mah dimentek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyehil kudu kana neraka teh kumaha teh ku ulah-ulah nah maling teh ya karim geus contohan teh kos kitu Masya Allah Gusti Hanas urang kada demes di dunia Hanas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan
Numentak usahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia, pek bae dagang tapi ulah resep dunia, pek bae ceramah tapi ulah resep dunia, pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia. Dan tara dieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema. Pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia, atur negara melalui jabatan polisi. Priwit tambahan diceli di irung, jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia, bakal hebat jadi polisi. Salah jalan, salah jalan ini tidak boleh. Ini aturan polisi, ini nggak boleh kesini. Ini kan ada garit-garit singa. No benernya teteh ngomong lah pokoknya. Nggak boleh nih kesini nih, harusnya kesini ya. Lain kali jangan ya, Bapak. Ini bang, jangan, saya nggak perlu uang, saya mah cuma ngasih tahu ya, jangan sekali-kali. Sorga tak polisi tak, ada sorga tak polisi, masya Allah, muharap. Aturan di Indonesia harus pakai helm. Aturannya harus pakai helm. Manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing. Yang jelas pakai helm. Bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm. Nah, jadi harusnya bapak ini saya tangkap. Tapi Pak ini harus pakai helm. Punya nggak helmnya? Nggak punya, ntar saya beliin. Polisi surga aja saya mau polisi. Nih pakai helm. Jangan sampai salah aturan. Udah saya beli ini Pak. Berapa duit itu? Enggak usah, pakai dah helm sono dah. Koleng helm Grab. Jadi polisi visor kalian, ya Allah ya Rabb, hebat itu polisi. Ya, nu naik motor tiluan ditangkap ke polisi. Pak, saya mau ke Cilongok. Ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal hentenya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga atas polisi. Jangan laporan kula ditangkap kiai. Ayo kula bebejan dekat dia bae. Padahal mah tadi nama aja nama kadieu bae bebejan. Aja sia, aku ngaku polisi, jadi amankan ke polisi na ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih, atuh kan sorga tuh. Loba kurang lamun endek jabatan polisi atuh pake aja polisi lamun polisi dek sanu ngatur di jalan. Lamun polisi dek sanu ngatur untung aya polisi pake ka sorga jabatan polisi. TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib didirikan TNI jang pengamanan garda. Nah, asal dipakai bener demi bangsa jeung negara. Iya, teman-teman salah ya sebenarnya polisi ya di tentara pek bae asal lu bener sakitu hungkul. Urang bari lain negara Islam. Tetapi kan aya hakim teh make aturan HAM. Urang kuari boga masalah. Nah, kuari boga masalah diajukan kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam akur jeung agama, boleh urang tak hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang. Tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, negarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal gitu doang saya aturannya dina fikih teu hese gasa teu hese komo ngadengekeun mah bari hitut los babari sebenarnya asal urang nyaho Masya Allah urang bari urusan tolak bari tolak tilu ieu bain kubro kan menurut agama usul kuari ka hakim ku hakim dijadikeun tolak tilu jadi hiji tak eta salah hakim ulah dipake. Ketika cak hakim tilu berarti bain barin kubro pake bener kan tinggal sanajan cicing di negara demokrasi make aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih ya syariat pake. Ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake
geus bae atuh putusanana tilu jadi hiji balik deui ka kiai Pak Kiai hah ieu tilu kok jadi hiji ge teu bisa ngitung meureun teh mah hakim bejakeun ini tuh satu aku sayang ibu dua aku sayang tiga satu dua tiga hakim goblok gitu atuh aing sok resep dia tungtung nama nah iya maksudnya ya tah ulah kaget orang di negara demokrasi geus diatur dina fikih walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikih nah sesuai yang teu aturan fikih sesuai pakai henteu sesuai ulah tinggal kitu bae paroid urang urusan paroid terus ke negara cek negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui anak angkat mah darah batur anak angkat bisa diurus doang tapi kan dikawin mulawe bisa dikawin kan warisan teu meunang nah kuari dijadikeun diwaris ku negara teh sesuai ulah dipake kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teh ngawaris pake sebenarnya mah uhese na babari ngomong mah tuh kan gila gitu loh datang sok haji sesuai dengan aturan ternyata sesuai pakai ternyata sesuai ulah laporan deh ke kiai pakai aturan kiai ulah sieun orang kan ieu teh menghadap Allah jadi make aturan nanti sesuai dengan aturan agama dik nanaonan urang doraka aya kena tanyaeun masalahna aya kena tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teh teu meunang kawin eta kan aturan Yahudi iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat ntar gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jaka karek kuari bae nah kuari teu akur dengan aturan agama tabrak ku urang masalah tinggal kuari kieu ye iya anak urang umur 17 tahun awewe dek dikawinkeun sedengkeun di negara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun berarti kakurangan sedengkeun cak agama menang cak negara henteu taruh antara agama jeung negara lakukeun agama engke ka negarana geus ya dek kawinkeun anak aing tanda tangan ih enggak boleh ya ya aja gua gitu. Nah, kuari jang kalancaran eta urang mere. Tak eta teh doraka apa henteu. Tinggal kituna doang. Nah, anu mere jang kalancaran aturan agama, jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka, nu narima nu doraka. Atuh pukul makan ditelah kayak aing ge boga masalah kos kieu coba aing ge bisa anu nanyakeun ge kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogok mah jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu kefarat geus ngan nu narima nu doraka geus bae urang mah teu doraka nyana nu narima kecuali ku nyana ditarima bae mah tadi bilikeun deui aduh masalah tah mah kitu oh tah loba aturan-aturan kos kitu teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara orang lain negara syariat negarana negara HAM geus dipaksakeun kumahanya bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun kene mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunia adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat ka nu nyieun dunia
tinggal gitu bae maka dikutak-katik urusan nafsu urang. Nah dengan kutak-katik urusan nafsu urang didinyalah letakna kesalahan urang atuh geus dunia nangin Allah diaturna ku Allah maka aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul Quran Allah nu bogana leuwih